Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisful wa huwa yarithuha Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa fa'ammal ladzina maka ada pengajar-ajar aman wa iman billahi ka Gusti Allah wa tasawu jeung kalpake ilati nabi ka Gusti Allah fasayudkhilu bakal masuk ke Gusti Allah kaladina fi rahmatin dina rahmat di Gusti Allah wa fadlin jeung karobean di Gusti Allah wa yahdi jeung bakal nuduhkeun Gusti Allah kaladina ilaihi ka Gusti Allah siratan kana jalan mustaqiman anu lempeng ya kana agama Islam. Bukan ituna dilokna teh karena rahmat Allah bukan ka jalan eta perjalanan terus tidak jelok ka itu karena rahmat Allah karena nikmat Allah asal iman terus berpegang karena Tuhan Gusti itu kahiji iman kedua cekal pada Tuhan Gusti terus kali itu nanti coba nanti walau dirahmat di dunia kene gitunya dituduhkan karena jalan kali itu bisa dibaca dampaknya iya kan bakal selamat bakal banyak pagi jadi rahmat Gusti Allah kudu hese nah maka hiji iman kadua geus cekelak aturan Gusti mau yastatuna bakal bertapat wa manusia kabeh kakak wahai Muhammad dina masalah kalalah
kalalah teh untuk boga ahli waris terboga anak baik terboga itu bapak anak terboga baik harta loba kamanakeun kena palibut kulillah yuftikum fil kalalah kul bejakeun kanjeng Kasep Muhammad Allah alaihi wasallam tayyib fatwa ke Gusti Allah tu kalah kabeh fil kalalah dina masalah kalalah kumaha gambaran kieu ini muhun halaka walai salahu walad ini muhun di mana-mana maut hiji jelema halaka terus nama lesan teu aya Allah pikeun imroh umroh teh apa budak walau itu bapak jadi anak bapak itu ya kamanakeun walahu ukhtun gan eta jelema teh boga dulur dulur eta awewe dulur nama min abawe erek saindung sabapa atawa min abid erek sabapa wungkul beda di lamun dulur anu saindung wungkul eta teu berlaku indung dulur daya anu saindung sabapa aya anu sabapa wungkul eta saindung aya dulur tanu berlaku mah dulur atas saindung sabapa atas sabapa wungkul maka falaha nisfu maka eta dulur awewe teh meunang warisan satungah dina tilka wa jeung ari dulur lalaki eta yarisuha gawaris ieu dulur kana eta dulur awewe kana sakabeh perkara anu ditinggalkeun ku eta dulur awewe ilam yakun laha waladun lamun eta dulur awewena teu boga anak. Jadi lamun boga anak kumaha bae kana hawa waladun zakarun fala sya'alahu. Lamun misalkeun boga anak awewe pae boga anak lalaki bapana teu boga salaki geus teu boga sagonya ahli waris teh aya dulur lalaki jeung anak lalaki nya dulur lalaki mah teu kabagian sambilang sa dulur sok sadenya saindung sabapa anu sabapa aya anak lalaki kabeh oh iya jadi maksudna dulur teh lain adi lanceuk adilah oh adi lanceuk atau adi melawat itu maksud tadi anu teu meunang ya dulur atau adina mau sama beaku anak anak lalaki berbeda terkecuali lamun misalkan anak awewe tahu malah fadolan nasibnya bagikeun heula bagian anak awewe ini karena pembagian anak awewe lamun dua anak awewe namun seberapa setengah 2/3 lamun hiji setengah tah eta dulur sesa bagian lamun anak lalaki mah sok lah pina si beak kabeh ku dewek walau kana al-ukhtu awil akhu min ummin fa farduhu asudus
Kumaha kieu lamun misalkan dulur jelema pae ya teu boga anak, teu boga bapak, teu boga indung. Boga teh dulur wae. Nah, dulur teh lain saindung sabapa. Lain sabapa, tapi saindung unggul menang tadi. Tere istilah. Eta mah kabagian itu sebenarnya sapergenap. Gitu. Sapergenap kabagian nanti. Oh, mana eta nama saya sana ka mana? Ka wilaha. Bagikeun ka wilaha. Kabeh digambar. Jadi punten posisi nate merenang urutan nate aya anak saindung sabapa, aya sa bapak misa indung, anak malu aya sa indung misa bapak nya dulur kene nya saindung misa bapak oleh biji nate berarti sabapa bisa indung. Jadi anu leuwih kuat nama merenang tadi nu saindung bisa indung sabapa sama sabapa unggul. Bau buat Kudu ngaji bagian paroid lah. Mun erek ngilu ngaji malam rebo bagian paroid. Bisi panasaran ngilu malam rebo. Mawa buku. Jaduka di mana? Di mana pokoknya ngambil buah di Manjeti. jadi anak lelaki membelajar lulus orang ubiah di kok tanggung jawab ke itu jadi guys mun hayang jelas malam rebo ayeuna mulai bagian bab parain. Mun hayang apa bab parain mau ngaji kalau rebo ai tidak kieu mah ditolong hese singkat waktu singkat waktu lah mau nggak dipawet teh rada lumayan. Fain kana terus di mana-mana aya dua eta isnata ini dua pas wejan tawali leuwih kitu nya. Apa biaya teh turun dan mengomentari masalah dan sahabat Jabir anu mana dulu lagi loba jadi dua atau kaluhur. Nah, falahu mathulutsani mimma taroh. Nah, maka dulu teh menang 2/3 kira ditinggal tidak ditinggal. Jadi teboga anak boga teh dulu unggul. Dulu saya mau sabapa gitu teh. Gitunya. Bapak geus unggul. Papa dan mama eueuh. Tuh aya teh kan dulu bae. Iya. Nah, dulu teh loba, maka dulu eta menang 2/3. Wa in kan terus di mana-mana dia ahli waris eta ikhwatan bijalan, pirang-pirang dulu awewe laki kabeh. Aw nisaan atau pirang-pirang awewe kumaha cara ngabagina ieu teh dulur. Non maot. Ya, hiji jalur teh maot teu boga indung, teu boga bapak, teu boga anak. Ayeuna teh dulur unggul loba dulurna teh. Nah, misalkan aya 5 dulurna teh, lalaki 2 awewe 3. Kumaha teh cara ngabagina 2/3 na bikin ka dulur kabeh. Nah, cara ngabagina lalaki menang 2 bagian, awewe menang 1 bagian. Cara teh dina 2/3 eta. Yubayyinullahu lakum yubayyinu martelakeun sahallahu ta'ala lakum pikeun kabeh kana syariat agama aranjeun kabeh antatilu
ambeh kesasar. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang paling besar bikulli syai'in kami setiap perkara eta alimun anu maha mulia, termasuk mana anu paling masalah di masalah pembagian warisan. Ulah saya nyahwana loh, hari itu macam awewe lah ngomong awewe kan. Sekolah kemarin dulu bagian, kalau sebagian awewe, ya awal yang mana? Sarwa ya. Oh, sarwa. Ya awal kerja kemana? Wah, berarti ari masalah ngabagi ke nama erek bisa lo kerek mah kan lamun teu naima lamun teu kan bisa kupur kan. Ya